Enggak sama. Ibu-ibu, itu ge sarua ibu-ibu ge. Wow, sesami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sampurasun. alhamdulillah. Alhamdulillah kadina wargi dina sakombina. Bapangan silaturahmina. Cinangka ieu alhamdulillah. Urang teh tos aya dina nya asam. Urang sadaya Alhamdulillah pengalaman urang pada heula, pada abi heula. Supados kadanguna raoseun. oh Apan mun urang duaan mah beureun ieu ngomong, pabeuli eta teh. Seueur tong ngamek gara-gara maneh tong ngambek seueur. Saheula. bebas. Hapunten anu kasuhun abdi teh emosi. Margi pamit teh hiji-hiji teh. Saheula nya Ieu ngabapting. ohang heula atau urang heula? Sahanya Sono itu Kira-kira seluruh penonton mending ohang heula mending abi heula nu nyarios. Heula sok. Aing mah kagok berotok lah aing. Saheula sok. mana Nyariosna supados ieu pan itu dari pengantin sunat. ocit sana nanti Siap mata. Makanya mata. Ye dengkeun. maha desa Matana setiap dia ondang teh mana kudu apa saha eta anu mere duit ka maneh. nah itu bang Manya sedih nah berapa kan jauh ye tina rampa kana ocit jauh. lain papanas tuh pe horo Coba ini siapa tahu dah. aing juga teh ocit Dah itu sok-sok tahu. Eta mah bono hajat kamari eta mah. pohon kamari video call geus gerak Oh gitu. Oke. Ohang video call jeung Pak Robi. jeung pamajikanana jeung budakna sarua Oh. namanya aing video call ka Oh banyak banyak karo lalaki jeung lalaki. Video call lalaki jeung lalaki. ye gilingan ye Kamu kayak itu ya. Enggak pokoknya nama Kang Ohang. Intinya pengen ieu urang kali sunat. alhamdulillah cep rapa Cep apa? Mudah-mudahan sing janten murang kali anu soleh, amin sing janten murang kali anu tiasa bakti ka Ibu Ramana. amin ya rabbal alamin Nusa bangsa kadut agama. amin ya rabbal alamin Sok ayeuna Ohang ngomong teu lah atuh da tadi aya Ohang teu lah. bosak Sapa dulu para tamu ulama dan para penonton yang hadir yang pagelang-gelang di sini. Sapa dulu sama Ohang. ya Teu hilang poge kanu gaduh maksa da geus sapa kita teh pan. Bapak itu geus kamari ayeuna. Bapak atuh nuhun sadayana gitu. Mohon maaf. Oke ka orang dapun. Naon? Kuman? Oke lah aya sesuatu lah. non oh Lanjut lagi. Mohon atuh ada gitu mah. Abdi jadi kagok kayak gitu mah tidak. nyangges bukan mah kitu Ohang, ini kita mengobati kerinduan. Hatur nuhun heula ka Bapak Hajat. nya da sabenerna mah tinggal di da budak mah hare-hare we sok budak iya budak budak mah lompatan Terus maksudnya ka mana? nyaho da ingat nyaho Nyaho kumaha? pacar gede ngajatkeun budak padahal lain aing nyaho Kumaha? si anu Statia yang pengantenan deui nyaho sawi si aing mah Sini. Astagfirullahaladzim. Anu gaduh hajat. nya Bapak Robi. bapak bapak na Maksud Bapak Robi teh Kang Robi geus Kang Robi. nyata Geus atuh sedih. Kayak puting
ngomong mana-mana. Mana mah? Hal gitu wae kan bae udah kasalah gitu. Kemana? Tuh gitu di sini. Mengira-ngira boga aja. Udah gitu kelan pimpin jadi ngomong mana mah. Kan baik. Jadi nama itu mana? Hoyong nostalgia deui. Nostalgia. Tapi teu sawiyo. Jadi naon? Da Naon eta mah? da daerah mana mah di hareup teh tenang we mana nama? Hare-hare. Tenang we. Ayo cek oge teh nyaho duit. Mana nama? Hare-hare. Ya. Alhamdulillah. Boleh. Kemarin teh panan biasalah gitunya. Telepon. Kang Robi teh nelpon ka Ohang. Kau. Hang misalkan deh. Hang, Nan. Ari Ohang kunaon teu diganti ku huntu emas. Itu nanyakeun tanggal ieu. Oh, bener. Hai, Ibu Wiwi. Hah? Ibu Wiwi. Oh, Wiwi. Wi, si Wiwi, Wiwi. Iya, si Wiwi, Wiwi. Beungeus satu sia teh. Iya, si Wiwi, Wiwi. Beungeus satu. Onangan ka si Robi. Astagfirullahaladzim aing jadi era asa disumpah lagi. Susah sisi, Bapak. Wiwi. Geus satu sia teh. Ya, alhamdulillah para tamu leman salah rumpingnya. Jelas mah di ternyata jinten kebahagiaan. Saurang sadayanya. Mohon. Da kan dina nanti dina sosis teh pan. Di mana? Sosis. Sosial media. Sosial mah. Media di sosis. Oh, sosmed. Sosmed. Asa jauh tina sosmed kena sosis ya teh. Mana teh can dahar tadi pasian ku Robi ge. Oh, dah can. Ya tong ngomongkeun atuh isina. Hah? Pak ieu di saurang kita can tuang cenah. Entong. Nah, tong. Tong naon? Kan ieu mah urang mah urang lain kunaon bisi ridu lain kunaon. Bah kamari oge urang aya menyegat. Maksudna kumaha? Oh, geus nabeuh. Geus nabeuh. Aya nu nyegat di Bundaran Cibiru. Saeng era. Menjegatna saha? Polisi. Oh, dicegat polisi. Geus di mana? Dari mana, Bapak? Dari undangan, Pak. Dari ini dan udah manggung. Wah, nggak percaya. Aku mah ngabuktikan bawa ke bakas sudah. Pak, iya, cacanakan ini barang haram. Bukan, Pak. Ditinggalin kurang. Kakak percaya ditinggalin. Enak, Pak. Kakak dua. Terus beas. Terus ranginang kerupuk lo, Pak. Oh, gitu. Cawu, bener aing mah pokokna mah. Jadi alhamdulillah selamat sia. Selamat dari cegat ke polisi. Oh, cegat polisi. Mantap. Ieu mah bisik gitu ya mah. Bisik kumaha? Pan ayeuna urang teh kutuloy. Balik deui ka Mantap. Ka Bunga ka Lembang. Ka imah bapak gitu. Ka bapak ka ditu. Makanya tadi raja oke di sini. Oh, bisik cegat aing euy. Kumaha tuh Pak Robi? Oh, nya. Aya tuh bakakak dua. Beas. Ngara salamat teh orang mah karunya. Keur kieu mah aing. Oleh kuna naon? Oh, singan kieu da. Oh, da bongan atuh. Oh, sok we pikir. Telepon dan telepon. Ha, ieu cenah ieu muga sing sehat tuh. Yang ngajak teh. Nah, aku naon teh hate kitu kuduna mah anu ngajak nu nitah manggung teh nu boga hajat kuduna ato. Heuh da ujug-ujug pan panggih ke hantu acan can panggih dina ieu geus nganggap dulur. Pan ngagebeg aing nganggap dulur tuh buku. Nah, aing dulur halus. nganggap dulur mah halus bener. Nganggap dulur di mana sete? Da aing mah nyawa ujug-ujug lagi. Nah, kumaha? Murah sete. Siapa sok kadinya wae. Yeuh, anu sifatan nganggap dulur mah kudu ato. Perkara murah jeung teu mah tidak eta mah relatif. Ka mana we ngomong masalah ngarti lah. Keun bae bakakak dua mah geus. Karunya geus capeun. Capeun ulah teh mikiran teuing lah. Sok lah da. Bae da bisa dikirimkeun. Sanjana mah da abdi sareng ka Ohama Pak Robi punten. Abdi sareng ka Ohama intina teu ngemutan bayaran. Terus komo di Pak Robi. Dan nu ngemutan mah Pak Robi da abdi mah keur narima. Itu nama etanya. Naon urang kudu mikiran bayaran? Itu anu mikiran. Yo, sedaya urang mah dibayarna. Eta ke mun ngarti. Wah, itu ngaceng yang kudu ngarti kau dia. Geus ngartos Pak Robi mah ngartos. Awas yang mun teu ngarti. Lain aing itu.
nanti bulan itu matul hitan orang biasa silaturahmi kieu geus lilahan bisa lagi alhamdulillah perlahan-lahan orang biasa mengundi gitu. Oh nyanyi tadi teh nanti nyanda orang teh ya cenah tong ngomong wae cenah ngobrol mah dah ngobrol mah biasanya orang teh kadang kan menghibur ngahibur jantan orang sekarang mau apa mau nyanyi atau mau apa nyanyi dah nyanyi itu nyapi aku rebutan di dia sih deh nanya banyak pinang di dia nyanyi dah awak tuh saya kau mau banyak musuh di dia awak tuh lagu sep naon saya di dia saya tak apalin apa ya di pantai di pantai di laut tuh di laut ubur-ubur para tamu lemah tamu lemah lalan tuh malah tamu lemah lain tumah jauh tidak tamu salah wae aduh alhamdulillah pokoknya mah kangen ka urang Cinangka itu ya Cinangka sabut Cipicung harup Cinangka yuk ka dia Cipicung nangka di picungan ye ngaran make daun ngaran daerah nangka maka daun picung kembali lah pokoknya mah ngaran daerah mah dah intina mah kan aya hiji tempatnya jadi loba ieu teh aya beda-beda tapi di Cipicung orang aya anu aneh naonna apa di urang mah biasana anu lang layangan teh kan pada dosen teh kieu tuh tinggal di kolot lang layangan nu dagang seteh gawe matana geramang eta teh gerak kula jadi gitu dahar kerasa atusan lain dahar mah dahar kan loba dahareun ulang dahar eta ye ya suka teh dahar layangan itu tuh salahnya dulu sering gitu baik sekarang Kang Ohang nyanyi aja mau lagu apa Kang Ohang penonton punten Kang Ohang ayo lagu non sok lagu nganjuk sok we ka itu tembak emok lagu naon nah nah ulah teh nah sama sok gitunya mengemukan pan isukan teh poe Senin tamane teh pan biasana sok Salasa aku berjanji ulah kabang emok berjanji kena diri sorangan teu sama ya udah sama baik Ohang nyanyi di sini yang senang ibu-ibu lagu apa Orai welang hidung cenah wajah orai welang udah gitu menang lain gitu kan orang tuh bisa bener kena orang tanya laguna eta mah orai welang ala kacitri mandiri anu gitu abdi melang kadiri abadi oke lah lagi rame sekarang aja lagu nu aya rame lagu rame sekarang naonnya naon kira-kira dola doli hah non aing mah lain kadinya itu nu meter kadinya naon penyanyi lain ai set urang mah lamun lihat lampang jeung sia teh saho yang nyeplok kumaha nyeplok nog gado na teh kitu sia mah teh nog sabola naon nog sapotong yang baik atuh siap oke lagunya mananya baik yang berbahagia boleh tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Kang Ohang yuk biar lebih semangat lagi karena alhamdulillah Kang Ohang ini padat sekali jadwalnya apalagi sekarang beliau juga mengaji juga banyak sekali dan juga acara-acaranya padat dan alhamdulillah minggu depan juga dia padat 2 minggu kebelakang juga beliau dipanggil di mana di Bali Nusa Dua ya dan insya Allah minggu depan juga dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala buat doakeun kusadayana Kang Ohang naon sia tuh naruh batal wae hei Rama ka dieu we ieu nah itu nonton lagi itu nu lobana anu lobana di ditu hawatos nah bet balik ka dieu ieu mah nu loba oge
saeutik maksudnya dalala jowungkul tapi aya mah saeutik tapi loba maksudnya kumaha teh ngarti setengah ieu teh loba tapi saeutik tapi datang wungkul maksudnya apaanan ieu mah saeutik tapi mah loba teh teu ngarti urang mah sok tingali ari ieu si teh bisa kusahan pan ku si itu ulah sih jadi saeutik loba jadi ya ngerti oke siap satu buah lagu buat kita semuanya dari suaranya Kang Ohang boleh tepuk tangan yang meriah yuk. Banget penyanyi mah tinggal segala itu gaya atau performer teh mana mah kiana ini kia performer nu halus jeung dipake keun bae kostum da Ohang mah geus minimal pede dina banget teh terus ieu teu mungkin kitu naon maksudna kitu ieu na mengikuti musik nya mau ke musik tapi penting kitu oge banget harus percaya diri lihat dong ini kalau penyanyi sok cing selamat siang semuanya mana suaranya mana suaranya kituan teh bisi ngaganggu aya nu geriung tarik teuing hari geus kieu teh ieu kudu iraha tuh berarti kitu dari kesenian mah tuh bae di dieu kituan bae tuh mau yang ka urang peduli teuing poe-poe si ibu masalahnya naon jeung poe tuh masalahna naon poe enggak salah ibu-ibu itu ge sarua ibu-ibu ge wah sesami geus tong ieu humanis dong ngomong dulu pas intro teh ngomong dulu ya gitu dong ya oke bagus ya ya oke bagus hanya laki kuring lalaki apa siapa meneh nadaan lempeng wae sak jalan tol lain nyanyi ya mah anjeun lalaki kuring lalaki wow suaranya kamu bau bagus bau sing bener tong lempeng sateda ieu menyanyi lain kahirupan ayo anjeun lalaki kuring lalaki pada mikat hayang ibu kadirinya tidak bakal laksana rek mati kembang katresna nu jadi janjeman si bang ibarat kuna cai aduh ayo beut diri Nandang Supriyadi nggak siksa Nandang Supriyadi kala hah apa kau main lah wen oh tuh pelan iya mana mah ada headset tadi mah tuh nah ini siapa kukumis itu haus kan rasanya bagaimana tadi teh si Ecena teh si teteh si Buna si Ibu Robi jeung Robi teh hayang geus maheula kacapangan zaman ngade wangsit sih wangsit tah wangsit Ibu Teti hah Ibu Teti oh
Oh. Pantesan. Nah pantesan naon? Pantesan katariknya. Katakan kumaha? Udah ieu mah yo wae tuh. Sorana ge ka unga poe. Lamun ka jalan raya teh pasti kadenge. Maksudna kumaha? Sok teti mah. Kumaha? Sorana teti. Kita mau pemenang kebakaran nanti teh. Hoyong lagu nanti, naon teh me? Lagu teh Wangsit. Wangsit Siliwangi. Oh. Oke, siap. Wangsit Siliwangi. Pemurut lagu nunggu adu maksa di mana? Ya. Khususnya mah. Lu kada maksanya mah. Oke lah, tapi Bu Teti sareng Parobina bade kaluhur panggung teh. Bade. Sareng Mama. Bade. Oh iya. Oh, sebenarnya isi lagunya. Oh, lu karunya. Tok. Yang keempat dia pemurut Ibu Hajat laguna Wangsit Siliwangi. Asik juga lah raya. Asa baheula. Atur nuhun Parobi. Mana mah teh kudu situ mah ngiluan tepuk tangan. Cicing mana mana nyanyina. Da urang mah sim nanti timbal balik. Timbal balik kumaha asa teh? Oh, urang mah aya nu ngeprokan dikeprokan deui gitu. Kudu ngeprokan dikeprokan deui. Oh. Alus eta teh hang. Asli. Lamun anu mere rantang ka imah dibere rantang deui. Oh, gitu. Urang mah. Hebat. Urang mah kamari tatangga urang maling TV di paling niku aing. Oh siapa bangsat sama. Lah gitu atuh. Ieu teh pamunut lagu ti Bu Hajat sareng Pak Ya, Hajat. Bu Hajat. Mudah-mudahan teh jantan tunggul sirungan jatang subhannya nya. Lancar kakaitannya, muntar. Mohon tah jadi pan tos kieu mah plong. Kan pertanyaan mah hiji urang. No. Si man ini laras itu nya ka dieu sa 50.000 ka penyanyi. 50.000 ka penyanyi duaan 100 cara trompet kenang maneh geus we Oh, sih. ngan duitna ka mana nya duitnya asal loba di dieu teh aya duit buka kunaon di mah artos jol teh aya we tuh man ini nah hanya bisa gitu tuh Nah, maksudna tuh mana teh? man kita di ka dieu set celak alur panggung ka penyanyi 50 trompet 50 ka kenang 50 tah ti dieu di garisan ka dieu nepi ka maneh we nah ai panggung teh sabelah eta mah kumaha pertanyaan kulat ya kamu nyogok abi ditambi kok mah nyogok mah naon Naon teh? nya si manehnya Oh, teh ditu. Tadi ya. naon mun kabeh Urang tadi aja dia. Tadi bere. teu dibere Oh, mana pas tadi dibere jadi dibere. dibere Oh. Iya sabrai? iya 400.000 Hah? 400.000 400.000 cik. Bener nih. oh 400 nuhun Jadinya sabrai hiji? iya 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 sabrai ya. 100 Sarat. iya teh 200 Nah, geus kacau pikiran anak. nah Jadi itu 200. 200 Coba nih, kumaha matakna 200? itu 200.000 Cik kumaha? 2022 itu saya teh Hah, kumaha? 200.000 Cik ningali cik maneh. iya aksara sabaraha ieu 50, anu ieu na 50, 50 jeung 50 sabaraha 100. ayeuna balikeun ka urang ieu ieu sabaraha 50, ieu 50, 50 jeung 50 100, 100 jeung 100 200, jadi ieu teh 200. jeung Yang iya 200 Oh. jadi kabehna ieu operatus. Nah, jadi pertanyaan, mana pernah teh nyepengan duit 200 400 sekian? can Nah, sama mana can pernah, jadi kan pengalaman urang mah geus. Jadi geus nya bisi, mana yang bisi katipu di mana? Dari ieu atuh. Mak. Jangan kejalan. mau tuh gitu sih ngomong sombong terus bawa Bisi maneh, ieu mah bisi maneh, bisi lain kunaon bisi katipu maneh teh teh tinggal heula. di Cepangan kok ah
kita kudu make 3D 3D itu kumaha? nah ayo make Hah? Nah itu mau udah mana? nah hampir kayaknya Hanya kan iya ya nah iya Pak manggung di mbak di wilah-wilah ada manggung di mana kita pernah di wilah-wilah lagi tadi kan iya nuhun mana horo cing pakakak bakakak kuas ngerasa teh ayo dah hore naon teh di Terawang oh iya dilihat jadi gendut asli jeung teu iya teh bener dilihat geus di Terawang aya di opat jadi apa jadi apa diraba dilihat di Terawang kita rawang diasupkeun kan ieu kok dibawa siapa kemana sih teh lain gitu atuh asli jeung teu lain gitu dilihat diraba diranjang tak gitu sih teh eta mah sia teh tadi geus nyolekan mah ping-ping sok aneh wae ya mere jong maneh we sok kabeh da urang pamanggeus beak geus beak alhamdulillah nuhun Kang Eka teteh nuhun teh acin ayo teh acin Jamal acin cepat asli oh lain acin mah acin bersih oh siap anak cinta ay ya ampun tinggal itu cici mau ditinggalkan atur ayo ulah cepet mah diomongkeun atuh ulah cepet gimana maksudnya nanya non oke baby dua ribu sio lain jadi buka foto gitu sih teh iya teh kita acik kanya penyanyi mahal bapak gitu iya pak karakternya acik seperti ini harus di naon karena teh di maklumi mau bawa beli pokoknya tapi suaranya bagus loh tapi lah lagu ngalak kebayang gue ngalak nanti cinta sulit gitu kuma lagu aja kuma oh nuker pirata nih lagu naon aku titip ada gitu bertemu menyaku inginkan ini jadi kenyataan bertemu menyaku inginkan tapi cek bener salah benar sebab nada nama bener ya ngan gayana sih ya gitu hebat teh tong salah sok lagu dinginnya angin gitu kan dinginnya jogetna orangnya urang jogetna mana nyanyinya begitu ribut Pusing, liar.